rumah kumaha jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing nyari aya naon, nyari menang rezeki bloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kikit rumah tangga teh. Sih nyokot coba. Paling kita nyokot gencu, benda susulan ku aing tah. Heh Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar sirek ngilu moal. Ah lumayan atuh urang melak-melak kangkung. Ini ya uhan di kalian. Non. Batuan mie mengan ge melak kangkung. Lumayan we atuh. Dengan sanggup abet teu kudu meuli wae. Aing kudu meuli wae mah olok nyai. Urang ni teh. Usaha henteu pan bapak sia teh meureunnan. Ya. Ulah sok ngoprek. Aduh bantuan mie ngoret mengan ge. Iya dengan sangu. Dengan sangu naon? Batu dengan sangu kieu mah ngadaharan batu meureun. Pan ke kamar ngadang batu. Astagfirullahaladzim. Di mana ngakan batu? Di mah. Pantesan we eta awak mah ngagedean we atuh. Ngadaharan batu. Dengan cacing loh. Oh meureunnan maneh teh lauk. Makanan cacing. Iya sebetulnya rek gede ieu kangkung abet teu kudu meuli dengan sangu. Nih, kan tutut nah. Astagfirullahaladzim, itu tuh teh kudu ngalah ka sawah meureunna nyai. Ieu atuh ka sawah. Heuh ari aya mun eueuh kumaha? Mun eueuh atuh nangan naon we. Nangan lalap singkong-singkong atuh. Tutut dipik kahayang tutut. Nanggeus hatu hayu urang ngal tutut ka sawah ah. Hayu atuh bu. Dengan heula. Heula. Kalaunan leumpang teh. Ibu. Cak ieu adi mana bising kaguguran kumaha sih? Naon emang kaguguran teh? Ieu pan meureunnan eta ini teh. Naon? Geus hayu buru ah. Loba teh ngomong. Ieu tutut mah. Atuh teh heula mi teh launan leumpangna ieu. Launan ari mana teh ih. Heula. Budak teh mie naon ngalahkeun kami. Ayo buru tutut. Budak teh arampun aing ah. Ayo. Lalesang itu meureun lalesang. Lempang teh. Enak teh lempang teh. Meujeunang mundur deui. Kebon teh urus sagala aing mah. Ah. Kabina-bina ieu bala-bala teh nya. Kudu dikulikeun ieu mah kulikeun teu boga duit. Aing ampun. Ah. Pak, Edo. Ning aya sia ongkos. Hah. Mundur geus sarua. Naon aing maneh mumun sia teh sanu mundur urang mah bebersih, ngoret. Barala eta kebon eta kaurus. Plak cabe tunggus barureum eta kaala tempota. Ngoret. Lagu saya menggeus kabongkar ngoret-ngoret eta ayo boled ha. Mana kalah boled. Ai maneh ai ieu teh kebon saha maneh teh mumun? Ih, siang ngundar teh bebeja-beja acan ku masih. Ieu teh pan lahan kami warisan nenek moyang. Tibong warisan ge pelit. Sekarang kebun sia iya teteh kebun abah sia kan kebun keluarga sia sama tebeng dibere emang nu sia sedih nanti iya koret ya jelema teh. Ai maneh mumun sia teh lampah teh ku masih kolot-kolot teh. Pan ngarti meureun warisan teh bener jadi hak milik urang. Masih Masa jadi nyolos ya Edo, ha? Tiba ngundur ngeta meni ulah, emang manusia, ha? Dasar. Jadi jelema mau lokar koreting. emang namanya bebeja mumun sok, ha? Emang bebeja mana teh, ha? He, tiba nggak ada kebon, tiba nggak ada laban, saya ku kosnya tetangga, ha? Bangga banget sih, pun warisan oke, ha? Emang mana bebeja? Bebeja hak lain. Udah. Naon?
Beri ala lakur jeung dieur nya. Kenaon di mana tadi? Karena raon cek. Katingali na kenaon? Keur ngundar di kebun batur. Di omelan ku saeda. Sagara gunung kan, ada gunder kan. Ih, Urang tututnya. tutut. Urang mah lendek ngundeur, da urang ngemelak di imah ge. Urang mah dengan tutut, ya. Sawah. Oh, nggak tutut di sawah. Di sawah saeda, ulahan. Ulahan. Ieu da ai tutut meureun nu miara ieu bebas. Bukan ada buka. Mana nih sarua rek ngundeur? Kan si rek ngundeur. Kana tutut. Aing mau naon coba sok. Ya mun ieu mun teu karunya mah. Ih, jelema teh ala lakur nya doan teh nya. Ya, Urang mah makan teh tong diuruskeun. iya. Maafnya Cek, ngaganggu. Mantap sakit itu. Asyik hayang na kumaha momo. Sahanya hayangna kumaha? Hah? Hayangnya ha? Hah? Dibabat paling kabeh ieu kebon, jebang kebon parameter sih. Kores si jelema teh. Emang sia boga wewenang apa? Tentu saja boga. Tapi aing sebagai tetangga sia hayang ngalap ieu saya ku korek-korek teuing, hah? Mun kitu sih bebeja. Sebani ka aing, hah? Wani. Hayu ribut jeung aing. Sia wani ka ada ngajorogan aing, hah? Setibang lantaran kebon dia mangatan lalap, kudu ribut. Hayu. Hayu. Kasihan aing mah. Aing teh sieun. Sarua. Cok sia wani kan ieu. Wani. Oh, cek mereka sia. Hah? Hak anta kebon ku sia jeung taneuh-taneuhna. Lebok teh ku sia. Sia tungkul kan ieu. Eta tunggul, ha? Eta sujud. Ada capek aing. Oh, sia jadi wani ayeuna ka aing, ha? Atuh tibang sia. Dia mah masalah kebun jeung Di lalap. mata aing mah tiga kembang tahu. Sia naik kumaha? Hayang ribut jeung aing. Ribut. Sia teh era ku tetangga ribut jeung aing, ha? Sia ngahakanan hirup salila ieu teh. Sia teh mundur-mundur, beuteung nepikeun ka buncit amit-amit aing nang hasil maling. Dipoyok di lebok sia, ha? Keur kamar sia maling kebon si Staroh atau jeung si Mimin, sia jeung aing. Emang apa? Emang heuh apa? Sia nang itu bahaya, ha? Lawan aing sia ka dia. Jangan wae jadi itu. Kapan ada angin sia teh, ha? Oh, sia anu ngajorkeun aing ayeuna, ha? Wangi teh tadi ge. Emang ente bisa, ha? Puas. Budang sia ka dia. Aing mah wani kan. Si Edos tegal lupa. Mana tutut teh ketika ada mereka malah tutut sapotong-potong acan seteh nyai. Eta tutut lalu bak. Mutakeun atuh mata teh. Mana tutut tau tutut ini. Wae teu meureun. Parena geus galade Tah, nyai. kunaon? Eta mah keong racun dari mana? Daek ngadar keong racun. Sugan ngeunah meureun. Oh, atuh tutut teh geuningan ah. Hai bari teangan tututna. Tah, Eh, iya lah, tah, Bang. loba, tah, iya geuning tututna loba tah. Tah, coba alaan atuh. Mana anu hayangna? Tadi tah. Hei, sia ka dia, Edok. Wani mah sia ka bener aing. Sia, ha? Main gebuk sia. Dia sia, ha? Biasa sia, ha? Tah, cok atuh jak. Bener sia, dia. Puas. Tah, mahan tah. Jelema aku mah jelema korek mah, ha? Puas. Ari manehna naonan edok lelempangan teh. Ih, Ya suka teh aja lemah emang ada keningan we sakal itu ah. Puas. nyaho urang teh meureunnan aya di hareupeun, makana leumpang make mata. Lakukan puas wae. Ih, nu tunjung jelema teh. Geus salah, galak deh. Kotor. Tuh, tempuan Emang mana teh keur naon? Keur nangan tutut meureun urang teh. Ngalahan we jalan ieu teh saya teh. Puas. Di tadi aing teh ngan labuh wae. Di urut mah beak meureun 20 ribuan mah. Nganyen pipis ngeun we mana nih sama muntah puas. Puas. Mana udah ketika naon ieu sari teh. Harus ikan pisan. Awas ya, ha? Kutung ramat aing gara-gara kan we.